Mining Puri kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta. Saurang teh sabenerna geus nyenerkeun ka urang barat tapanon poe biji ti kulon teh hahargaan kumaha ceuk dolar kadaharan bangsa urang geus gengsi ngadahar kulub talus da eta nu didaharna hamburger hambur duit ger pasea tak budaya we kaseredkeun ku budaya deungeun da aya budaya-budaya deungeun anu dilalajoanana teu afdol lamun teu bari mabok. Anu temahna di urang teh kalinih jati kasilih ku junti cul dog tinggal igal leres tah hiji tah tidak budaya we adat katimuran teh teu aya sopan santun ramah tamah DP hanap asor tawado leresnya aki tah bilih ieu mah bilih dek newak kaki dumeh muka pasantren di dieu oh sanes sae aki sae sanes teu ngabogaan tekad aki mah dek ngaruksak nagara jeung bangsa ngan ieu mah ngadidik barudak ngaridik nonoman supaya ulah poho kana jati diri sae pisan aki oh jadi sanes bade sanes bilih aki mah sok leuwas maklum geus kolot teu aki mah muka pasantren di dieu teh teu kaentepan ku politik henteu istuning murni celik putih celakerang lain dek ngala duit aki mah lain loba duit mah aki mah kitu oh saya dumeh loba murid loba anak buah dermasana dijual lain aki mah lain ieu mah dek ngamalkeun ilmu we anu sajati di mana sabab kitu dawuhan Pangeran Allah sanajan saayat tepikeun ta eta bilih jadi dosa bonga nyaho di mana kieu salarasna mah aki kaula do mungkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan uluh nah aya panglima abruk-abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salarasna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesmining Puri ai kaula teu hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang ti eta sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun
di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teteh sanes udon da ieu teh sanes memang kitu pemana atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul Dajjal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi teu balan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal ilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan Gumawi moal aya ajen dihormat teh ti hareupeun di tukang ada dijebian ti malam nya tahu tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsu ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh da hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pemajikan pijodohan anjeun mah ceuk panoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirta Dahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putri na Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku geulis-geulisna eta putri disaemarakeun saha nu bisa ngelehkeun jago saemara nu jadi jagona teh patih nagara Tirta Sakti ngaranna ta eta bakal ngajodo ka putri eta ayeuna teh can aya nu ngelehkeun geus subul geus aya sabulana saemara teh waduh kitu aki gara sok tingali heula we awewena lamun bogoh milu saemara kitu sarana teh gelut heula nya resep atuh gelut nu ki ada hidup mah ahli ada diulik nu kitu nah eta teh leres pijodohan ulat nah eta leres pijodohan geura bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruk ke bogoheun teu kudu saemara ye wayahna kudu jadi jelema hina heula bisi engke hidup diparengkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jalma anu laletik ngancing ingat itu jelema nu galelde teh sabenerna menang nu leutik oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah carana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki